أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bandingkeun maham ilmu jeung salat sunnah masih luhuran keneh maham ilmu. Komo urang datang ti jauh aya lengkahna, aya ngaluarkeun ongkos, aya meuli uduk, semacam di jerona teh. Oh, pohara jasa. Juk diuk nundutan bae leuwih gede tibatan salat sunah. Nundutanana eta masyaallah. Wah. Mantak ngalah ganjaran ngajina nundutan. Pohara jasa. Lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan. Lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak. Wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah. Amal nu saeutik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah Subhanahu. Wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Amal anu saadag-adag, amal anu sababaraha godag, godag. Kuloba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat saeutik-eutik aja. Teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah. Mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh. Babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh. Pan bolon eta kos kitu teh. Teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh. Ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah. Allahu Akbar nageh urang bahasa Melayu mah Allah yang Maha Agung. Atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah Maha. Terus kabeh ditu da gitu. Ih, teu ngarti ka Allah mah kos kitu. Mantak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah, nu ngarti ka Allah, salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat. Tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah. Komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali nu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Mantak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya jauh Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Eueuh nu kos kitu mah je eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema make la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji. Lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah. Ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkeun jeung salat sunah, ieu gedean keneh ngaji. Malah aya nu can salat subuh. Ngaji bae lah pokona hewan. Aduh. Cek anu keur dieu ke ziar aing eta teh. Hati-hati salat subuh. Kamu bau bentek betul salat subuh. Insyaallah karim.
gitu jadi orang per minggu nah urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tah maka jeung hukum mun ngridit kene can wauh ka Allah lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah mangganing di imah TV ambalaya tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta can wauh tah ka Gusti Allah nu kos itu ngaran lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh tah jeung Allah tah jelema barang ditempo teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah magrib di jalan kene datang ka imah parawiyeng Isa jupake nonton TV eta di Cikupa teh karita ambalaya ka unggal kecamatan kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat ya Allah ya Rabbi tewarau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu nu mantak hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabal Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manyabdi kudu dikanaragakeun pan abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna pan abdi teh embung ngridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantak embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pencak Gusti salat abdi salat pencak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang husukna mah tuh hampura bae Gusti begitu tah oh cek si jalan coba adalah banget sih adalah barang di dalam teh oh bener ada herang setik ya banget malaikat aman genta mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah tuh setengah wauh bae salamet komo nu wauh jasam Masya Allah nu mantak libetkeun diri urang wauhkeun diri urang angsongkeun diri urang ka pangajian wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tah ngabohong geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wauhkeun diri urang ka Allah babari wauh ka Allah dia cek Kangjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran
saha diri urang teh makhluk berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadits, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak ti mimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus urang bersyariat bertauhid berangkat ti mimiti aqwal datang ka ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tah wauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng ngajahe. Lain ridho menang godog tungtungna. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde. Lain orang dia diajak malah tadaikeun ge dipaksa. Doraka malulu. Ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa. Moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah. Kurang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh, kurang ya 90.000. Jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta. Urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga. Naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah. Tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kadieu sia kunaon ye kabeh ye urang mah lain kadieu sia kunaon 5.000 bae dicokot deui kombalian tah amoh sodako make kombali teh kira-kira tuh ya can paham eta keur carita sodako boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa ka pamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk. Kadenge kata tangga. Masya Allah. Kuruda ke balanja tah. Balanja dia tah. Balanja deh kak. Beuh lain ya. Masya Allah. Taya orang belajar nu dideleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideleuna ukhrawi. Bakal harampang kabeh nikmat belajar kos gitu teh kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit sabaraha ya 10.000 1.000 heh belajar boga duit sabaraha teh kali 20.000 2.000 heh sia boga duit 100.000 ya belajar 1.000 kali heh teu naik-naik belajar teu naik-naik geus berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae
teu naik-naik tak kos kitu teh eta masyaallah urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah subhanahu wa ta'ala faktor mana sektor mana urang nu bisa ieu urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun derajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun derajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun derajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa ongkos maca Quran kita maca Quran cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga lain teu hayang cakolot teh ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 kuliah 3 kulu jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar hese eta teh Quran dibulak-balik bae bismillahirrahmanirrahim batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kuliah terus kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui Fatihah deui kuliah kulhu deui datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi ku sebab teu bisa maca Quran aja lep teu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang di sana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakawal mah dia 100.000 kan kurang baca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung mini-mini lah aing mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae tas beres 100.000 pae nya geus mah boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kul jasa nah yang maca bae engke moal bisa demo ka Gusti begitu kanarakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu cak sia cak sahanya haritanya tuh tanggung jawab aya kitu mah cak sia ngaji dieuleuh sia ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakan bener cak sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al ikhlas ya tamarrah ya ta'alfi marrah bejakeun ataqallahu pada eta cak kanjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV nah geus sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuhun libatkeun diri urang di pengajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabada ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan teh kerek nyana undangan aing ngat paruyang ceuk kana ieu duh esek cek
oh nampuyang undangan teh kudu nikmat alhamdulillah rineh ya maca Quran nu biasana osok sajus jeung mah undangan ieu bisa 5 juz ieu mah lain rokok beak ye udah nu ngondang sial kas geus ipis ya heran lagi gua dakwah sih kos gitu Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia gara salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar, dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah, eta tah debandak. Iblis teh di masjid begitu di masjid terjadi. Terjadi nyana. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya. Kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tanu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya nanti. Itu pun nu salat bae diantepkeun sebabnya nama salat ge dibartaruh di baturan ku kula ieu. Kula na asup ka jero hatena, heh salat deui sia. Hayang kalem sia ku ari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Beuh asal geus hudang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan kunya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Cakos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian kena hees bae mah doh. Dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cekna ieu mah. Bahaya mendingan kena hees. Dak lolobana kiai mah harees.